Hujan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun hujan lagi, kita video dulu yang ngabuburit di alun-alun Conggeang Wetan. Praspris salah, tidak kebenaran ini ya. Praspris tidak kebenaran. Ya. Ya nu dagang. Sugan derek naon ayu. Hujan. Ayo. Kehujanan ya. Hujan iya. Ketinggalan budak namanya. Itu dari itu nggak kalau cicingkeun lah. Nyieun deui yuk. Cing urang ningalian ye kedai Teh Yuli. Sop buah Teh Yuli. Yuk. Oh. Tai teh hese macana eta mah. Hujan. Ngaliring ngiuhan sok bari ngiuhan. Kehujanan ya. Oh rame Snack kerja tos aneka. Aing ngasih om masuk neraka bagian we urang mah euy ku si om mah euy. PHP lah naon geuningan. Moal urang mah. Ieu mah kamari mah di ditu da ieu mah. Iya mun kamari makan Di counter. Oh. Sugan teh ieu nya. Ieu ge hujan di we ieu. Om, aya om. Aneka jajanan, masakan, minuman, tajil. Hujan, lah. Rame padahal mah ya. Rame ya hari kedua puasa di alun-alun Conggeang rame. Tah ieu keur babagi naon? Dagang naon, Sa? pangsit dong abang. Oh. Jajan. Moal urang mah. Ya, kunaon di kurungan itu, Bu? Kehujanannya. Hujan, Bang. Miris makaning ti kulon, anginna ti kulon. Angin ti kulon. Wah, naon ieu segala dicolokan ieu mah ya. Wah. Oh, ieu mah tajil berbuka puasa segala dicolok ieu mah nya. Aduh, baseuh euy itu seueur tah. Tuh, naon namina nu kieu? Sosis seafood. Tah, sosis sungkuh sok. Anu kieu teh bah. Naon teh teh? Heeh. Geula ieu padu ganti heula ieu, pareuman heula ieu. Ken yang heula tempat teh kasih heula hujan. Hujan. Hujan heula. Punten. Sugan we meunang keur tajil di si belah dieu. Naon we cenah kitu teh Ya, variasi Bapak. Naon we? Macam ini, Pak. Oh. Macam Allah. Ya betul Allah kan Bapak. Hujan ya. Hujan. Tuh di situ mah itu no. Iya betul Allah bisa betul Allah. Motor itu mah. Anu dagang di nu motor naon aranna teh geuningan Dang tor naon? Tordang. Motor dagang tordang. Trekwood. Hah? Trekwood. Sugan teh tordang. Langsung ke haju ka udah Saha sok baru ladangan mah sing bener. Itu mana ning? Conggeang di mana? Urang mana yuk? Conggeang? Wah nyamual dibere atuh gratis. Cibodasnya. Geus moal meunang gratis. Oh kung luwuk ieu nyaho urang kung luwuk. Cenah aya kuda renggong nya kung luwuk. Nah, itu bilang kena air di masih abang. Lah anjir kehujanan. Yang dan coklat.
Ya orang ningali si Ocha heula, si Ocha dagang naon ya? Buru hujan. Sama mana daganganana teu katempo atuh. Ih, di luar. Oh. Promosikan ku abang. Oh, iya oke. Nah, iya Kang sih. Rosa Tohaga. Rosa Tohaga dagang pangsit. Di mana sih itu dagang itu ya? Alhamdulillah. Sebulan sabaraha? Oh, ulah saminggu deh kata Oh, tuh, Hamdaha, tamat. Rosa dagang pangset ya. Naon itu teh? Pangsit kuah. Nah, Harga pada unggah, sini pada unggah. nah. Hujan euy. Tuh rek ninggalin itu teh. Cing, ini mah orang kukurilingan heula hujanan ya. Ningali nu dagang di ditu Leueur. Awas leueur ban. Leueur, awas leueur. Aduh. Nah, baso ikan. Baso ikan bahar. Baso ikan. Wah, katuangan. Oh, rame lah. Ayu dia salon, iya ayu dia salon di mana iya? Oh, rame cing urang ningali kan numpak motor. Naon jajan euy? Raat tapi nya ieu teh nya. Heh. Raat ieu teh. Raat cenah ayeuna malah cing urang ningali. Naon akang jajan akang? Oh, oh, ya orang Bandung ya mah ya. Ya orang Bandung ya. Dimsum. Naon dibacana teh? Dibacana dimsum. Oh, teu nyaho mamang mah teh. Iya di mana ya? Cibai, Cireng, Cipuk. Oh. Cibai. Cibai naon Cibai? Cibai, Aci Ngambai ya teh. Oh, Ciramai. Ciramai. Ceurik atuh Ciramai we. Lah orang kukurilingan lah. Sebelum hujan gede pisan. Rame hari kedua puasa Ramadan 2024 ya. Hari Rabu. Ya hari Rabu. Tanggal 13. Apal eta mah dagang naon ayeuna eta euy? Sosis. Oh, ya bagus. Dagang sosis. Naon ieu mana? Ayo. Salse ieu mah. Sempul ayam, cireng. Ah, geus. Sok teh tingali geus amprok di wae. Cilor kribo, oi, nu kumaha saha nu kribona? Nu dagang nu kribo nu manana itu? Oh, eta nu kribo. Seganti nu dagangna. Tah, geus ditinggalkeun deui budak namanya. Inungna ka mana? Inung ka mana? Inung. Oh. Lah orang teras. Makaroni basah. Woi gaya wa ekem ini. Wa ekem puasa ayeuna mah gaya euy. Aya nu kieuan. Teu kadenge aing ngacaprak sorangan teu kadenge ku wa ekem aduh Gusti aing euy. Naon bud? Ras buni-buni teuing bud. Si bubud berbunyi dagang teh teka tingali ku urang. Oh rame lah. Makroni. Bahasa colok.
Nu dicarolok kungkul ieu mah. Peda. Nu dicarolok kungkul kade etana cocolokna rada peurih eta teh lamun kacolok teh. Cocolokna kemah tongku awi cocolokna usahakeun geura dicarolok kungkul ieu mah makanan teh. Jadi jangan sama awi nanti malah diusahakan. Jadi bisa didaur ulang cocoloknya. Ya, atur nuhun. Tapi aya kene di jalan rame urang ningali we ke ulah atur nuhun. Aduh, ai geus abrok di wae. Keur naon di wae saya atuh. Padu unggah lah lajong ke. Hah? Mana belah mana? Oh. Ya, ningali heula sisi jalan. Setelah kita tadi melihat di dalam suasana di dalam alun-alun Congeyang, para pedagang dan para pembeli, sekarang kita melihat di sisi jalan yang keluar masuk. Coy, rekam mana coy? Ayo. Rame lah. Oh. JJ J bisa markiranana J. Bisa markiranana tuh. Aduh, aing JJ. Bang Otong video lah, Wak. Iya ta tuh. Tuh, halah. Ya terus ya, so, kurang ningali di sisi jalan ini. Di sisi jalan oge rame. Geus neng. Ini di sisi jalan aja. Di sisi jalan juga ada es buah jelly. Tong keur naon? Kejeung saha tong? Tuh. Udang crispy berem, udang crispy idaman. Wah, si berem we mah. Udang crispy idaman. Di Pak Aga, halo. Ya terus sampai di sini dulu melihat suasana alun-alun Congeyang Wetan hari kedua puasa Ramadan, Rabu 13 Maret 2024. Terima kasih sahabat telah melihat tayangan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.